bro, kamari aing menang kenalan awewe di sosmed. Awe saha nu deui kanyain nalung. Ih, nyari mata nyahon. Pan kieu-kieu teh aing teh titisan putra mahkota. Coba mana fotona? Gelis lah pokoknya mah, da idaman aing pisan. Tapi bener kan awewe aing mah palaur euy. Penting awewe beurang nana lagi euy. Yang geus lah. Oke, mun ere katimuan, kuaing diarajak carane. Emang di mana kitu? Teuing ah, can dibales pas saatna. Jadikan pertemuan. Araya naon ya budak? Si Lulung ada pertemuan jeung awen kota Rakana ngomong nama. Oh, ya syukur atuh aya laku mah. Anjir. Kunaon arinya nih yang sedikeun batur? Lain teh bunga si Lulung arek boga awewe teh. Kela. Iya budak ha, ngabales. Nggak ada ketemuan. Iya, aing nggak bales kumahanya. Sok bae heula lung balesan sugan wae eta jodoh maneh. Wah amin, sugan wae eta jodoh aing ya. Emang ya katimun di mana, Lung? Eta Taman Kebon Karet. Oh, naon ari maneh? Dasar sia teh budak kudu dia ke empu minyak tanah sugan teh nyaho sia teh. Nangis lah, aing arek patimuan heula. Emang ayeuna tah? Oh, aing geus dandan heula, amin ganteng. Yang geus kade di jalan do. Oke. Ari ieu Lasmini. Nya aa. Entos lami di dia. Entos. Neng, tinggal ka dia tuh. Entong tinggal kali itu bae. Ah era aa. Era aa. Astagfirullahaladzim. Haram jadah. Lepaskan aing atuh. Mung. Ayo Haram jadah sia, beungeut goreng bete nipak, koeng bawa kabur beus ya motorna.